Naon bedana dikir nu ditalkinkeun jeung nu teu ditalkinkeun? Hiji bedana teh subur jeung teu suburna. Kapan ari ditalkinkeun mah binih tauhidna teh dicandak tina hate jalmi nu takwa. Nu silsilahna nyambung ka Allah. Likulli sayin ma'dan wa ma'danu taqwa qulubul arifin. Setiap perkara aya sumber pengamilanana, sumber ketakwaan itu hatinya orang-orang ma'rifat. Cokot ku urang tina manahna, sup kana manah urang, ku sabab datangna tinu caang diasupkeun teh caang. Ari jajadian masa pulung-pulungna dina jadina ge hese buahan. Dina buahan ge mungkin hasem. Sok di leuweung sok aya bubuahan, rambutan. Ieu pelaksaha teuing atuh jajadian da hasem. Meuli we binih rambutan urang teh. Ti ahlina mang meuli binih rambutan nu alus. Oh ieu si Korai. Oh iya si Rapiah. 3 tahun rambutan da geus buahan. Benihnya tidak sembarangan, bibit unggul. Tuh di payunan masjid MK aya tangkal buah payun bumi nu hareupeun abdi. Besok diparake parkir motor. Teh ulah parkir di dinya teh Pak Haji Sunar ulahun eta teh. Eta teh mimiti abdi kadinya tangkal buah eta teh geus aya. Dan nepi ka ayeuna can pernah pentilan-pentilan acan. Siga nama eta teh tangkal buah jajadian. Da baheula mah kebon. Ayeuna mah melak tangkal buah. Eta abdi melak tangkal buah pangaosan ka Majalengka, bandar bibit bubuahan di bahanan, dipelakeun da geus buahan kakara 3 tahun ge. Bibit nangka da geus buahan. Oh, bibit unggul.